Assalamualaikum. Salam. Kunci naon tuh? Iya ya kula kieu kitu molah. Iya abdi aya teruskeun ieu teh salit murenan tentang kejadian kronologis di RT sebelah teh geuning anu peuting eta teh masalahna teh mah kudu teh kumaha hoyong terang we ieu mah kanggo informasi ka pusat meureunnan jadi kronologis teh kumaha eta teh caritana teh coba hayong ngadangu. Kieu ai kalau sabab Oh jadi seperti itu kronologis kejadian nantinya berarti meureunnan ayeuna teh nuju diproses ku pihak anu berwenang meureunnan sareng deui meureunnan eta teh tempat sareng kejadianana teh di seperti kumaha eta teh coba yang terang maksudna kampung alamat sareng kronologis teh kumaha coba kampung desa nana teh yang terang we. oh kampung masalah sana ternom. Terima kasih hatur nuhun nya infona meureunnan teh lah. Jadi meureunnan ieu info ieu arek kita sampaikan ka pusat meureunnan sesuai jeung kronologis kejadianana seperti ieu. Kembae meureunnan pikeun aya lamun aya teh meureun pikeun aya penyusulan ka dieu meureun pihak-pihak anu berwenang meureunnan aya we bapak jadi saksinya. Siap, makasih yuk. Siap. Makasih ya. Ya, yuk.